Gusti Allah ngajelaskeun tentang mukminun al-kamilun al-iman, jelema nu sampurna imanna. Urang ge iman ngan iman urang mah bisa disebutkeun can sampurna. Sebab iman nu sampurna mah ieu bagian anu patali jeung batin tilu, bagian nu patali jeung zahir 2 5. Lamun geus kasifatan kunu 5 ieu zahir jeung batin karat mukminna mukmin kamil. Lamun encan kos kieu mah encan mukmin kamil, mukmin biasa bae. Sakumaha bahasa Sidina Hasan cek anjeunna, lamun kula ditanya tentang iman atau iman lagi cek bae. Iman lain lalagaan, sakadar nanya saha pangeran Allah. Iman ka Allah iman, iman ka Kangjeng Rasulullah iman, iman ka malaikat Allah iman, iman ka kitab Allah iman, iman ka yaumil akhir iman, iman ka hisab iman. Iman eta mah kabehan. Tapi lamun imanna ditanya tentang iman anu sampurna, mukmin kamil nu patali jeung ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wallahu a'lam. Masyaallah. Nu tilu nu patali kana batin teh nomer kahiji sieun ka Allah. Sieun we ka Allah teh sieun. Sieun ka Allah teh artina sieun ka ancaman Allah. Indamal mu'minuna teu aya lian jelema nu mukmin nu sampurna imanna. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sieun we. Ndek ngalengkah teh sieun beusi aya dina bebendu Allah. Dek cukal-cekal teh sieun beusi aya dina bebendu Allah. Dek dula deuleu teh sieun beusi aya dina bebendu Allah. Dek